Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya, tepang deui sareng simkuring pun Nafisa Nuraini dina program Warta Sunda Salapan TV. Warta anu lebat ka redaksi baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun iber salengkepna. Gujrut, aya mortir di Kebon Awi, pasukan Brimob Guragiru ngamankeun Kampung Gadok. Tim Jihandak Gegana Sat Brimob Polda Jabar ngamankeun Kebon Awi, tempat katimuna mortir di Sandang Garut. Warga di wewengkon Samarang Garut dumadakan ibur salalembur. Gujrutna, warga di sabudeureun Samarang ieu alatan beja katimuna pelor bom jenis mortir di Kebon Awi. Beja katimuna mortir ieu antukna tepi ka polisi. Harita keneh 10 ton polisi anu mangrupa tim Jihandak Gegana Sat Brimob Polda Jabar Guragiru datang mariksa tempat kapanggihna eta mortir. Kapanggihna eta bahan bom teh di Kampung Gadok, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Senin Ping 14 Oktober 2024. Cek Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha, eta mortir teh sabenerna mah katimu basa poe Ahad Ping 3 Oktober 2024. Kapolsek nugaskeun anak buahna pikeun ngamankeun tempat kajadian katimuna eta mortir. Harita keneh, Kapolsek Samarang ngalaporkeun ka tim Jihandak Gegana Brimob Polda Jabar. Poe eta keneh, mortir dihancurkeun ku pasukan Brimob di kebon tempat katimuna. Ku ayana kajadian ieu, Kapolsek Samarang omot-omotan ka sakupna warga sangkan waspada. Mun manggih barang aheng nu kira-kira ngabahayakeun, gancang laporan ka polisi. Rupina mun sakitu warta anu tiasa didugikeun ayeuna, mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Simkuring pun Nafisa Nuraini, seja amit mungkur, amit mundur. Nadahampunten dina samudaya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.